Urang ditipu batur, urang dilicikan ku batur, banda urang dipaling ku batur, hak urang dikawasa ku batur. Eta kabeh mangrupakeun rencana Gusti Nu Maha Suci anu maha sampurna. Lamun dilawan mah ku urang berat, eta mah rencana Gusti, takdir Gusti. Keun eta mah jalma nu nipu ka urang, keun eta mah jalma nu ngalicikan ka urang, keun jalma nu ngawasa hak urang, anu maling pakaya urang. Eta mah urusan maneh da jeung pangeran. Tugas urang mah naon anu geus kaalaman nampi we yen ieu teh paparin atanapi papasten ti Gusti Nu Maha Suci. Da geus ikhtiar mah mertahankeun hak milik urang, menta hak urang geus, ngajaga ngaraksa banda urang sangkan teu kalicikan, sangkan teu kamalingan geus. Tapi da kumaha? Nu dilawan teh takdir Gusti, nu dilawan teh rencana Gusti anu maha agung, anu moal bisa dibantah kusaha wae oge. Kitu sakali deui tugas urang mah tinggal nampi kana naon rupi papasten anu ka tampi ku urang, anu ka jalani ku urang. Sakitu. Assalamualaikum baraya.